Gini, si abang perkembangan aku mahain abang. Kurang geus dua apa itu kan itu. Lah gitu we angcan aya perubahan. Ayeuna mah soal ruakeun we ku sararea. Ayeuna mah sing sehat deui, sing jag-jag berjag deui, sing kawas baheula urang kahayang mah gitu. Gini, aing ngaranna si abang teh saha sih? Sebenarnya keur leutikna ngaran ieu ngaran aslina si abang teh saha? Eta teh aya nyebut nama kembar cenah. Nu hiji deui mah Sanja jeung Sanyo. Ngandukan nu mana ngan di abang-abang nu ieu teh Ang. Heeh. Sanyo Teu salah mah nya gitu. lain Sabjan. Sabjan mah lanceuk nah eta mah. Ya, aing bingung ya dengan eta dari ngao ya sugan anu aya anu apaleun di dieu. Tah kabeneran di dieu aya geng sugan apaleun nek dengan jari ngao ya urang sugan geng apal teh jari ngao. Jari ngau jang naon urang? Pang teh budak orok eta teh lamun salah mah. Ejo lah panjang. Nu kumaha bentukna? Pas masih pung di pagar geuning jari ngao nu kitu kembang nama. Kembang jari ngao mah tanu di Pak Mas Ipung. Apaan teh ge? Heula nanyakeun opat eta ngadu bedog. Nanyakeun apaan teu apal. Ngadu bedog kan urang mau bedog mah. Aing teh apal mah geus kalang ngasongkeun bedog. Bugur di nya nu mitna mama bedog ngasong-ngasong bedog. Ning itu nangan daun itu nganu bedog ka. Tah, urang Geuning kala nemong-nemong bedog kabeh aing ge mah init kala nemong-nemong bedog sudah. Tadi nama nengan kembang jari ngao urang mah teh. Geus init lah. Eno.